Ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabiyoh su'an, sagede endog kitu tuma, endog tuma endogan, beratna kagorengan sagede endog tuma, neraka bae. Masya Allah, boro-boro endogna tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kablakeun ca neraka bae. Ya Rasulullah, wa kadzalika, itu kene lamun jelema ditimbang amalna, ketika kakatuhu ulah beratna segede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman. Leutik asakan endogna ieu mah ulah kumana ulah. Tak saeutik asa ngageserna, malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. Wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, jutaan asa teu kadeuleu jana mah. Tapi di akhirat malaikat kita hisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha kuari lamun pas-pasan? Ngelanjutkeun lalakon tentang akhirat mengenai surga jeung neraka. Ahli surga geus jelas, ahli neraka geus jelas. Urang geus nyaho. Ahli neraka, innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman, takaburnya teu nurut, bakal jadi ahli neraka. Na'udzubillah min. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati, jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal soleh, teu kudu hese beleke, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ulaika ashabul jannah, etalah penghuni surga. Masya Allah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabiyoh su'an, sagede endog kitu tuma, endog tuma endogan, beratna kagorengan sagede endog tuma, neraka bae. Masya Allah, boro-boro endogna tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kablakeun ca neraka bae. Ya Rasulullah, wa kadzalika, itu kene lamun jelema ditimbang amalna, ketika kakatuhu ulah beratna segede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman. Leutik
biasakan endogna ieu mah ulah kumana ulah tak saeutik jasa ngageserna malaikat mah kadeuleu bae urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah jutaan jasa teu kadeuleu jana mah tapi di akhirat malaikat ditaka hisab kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae ya Rasulullah kumaha kuari lamun pas-pasan timbang begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser kakenca teu ngageser lempeng geus dikutak-atik kieu supaya kakatu belok di lempeng deui we di kieu tah di kieu ye ku malaikat tek 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 konteng lempeng deui bae aing ka mana ieu bakal ajak aing tadi aing geus nu kakenca neraka nu ka sorga nu leuwih saeutik bae saeutik jasa ieu sagede endogna ge endog tuma ka sorga ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal ka mana ieu aing bakal ieu ayatna ieu nu mantak eueuh nu kaliwat rugi mun poe ieu teu ngaji lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana iya untung nu ngabesan poe ieu Masya Allah lempeng Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang ketika timbangan urang kakatuh geus tenang tapi ketika timbangan urang kakenca duh Gusti mun lempeng kemana iya nah wa bainahuma hijab antara sorga jeung neraka ahli sorga di sorga ahli neraka di neraka horenganan aya hahalang lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararaek atuh ka sorga atuh urang sorga jeung seuri kira sia bobolokot ku seuli ka dieu naik sorangan aing bisa kitu eta waktu kuari bae kuari di penjara loba nu dipotong-potongkeun keluar tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna duh sia mah nyaho jang geussan nu sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar asal geus kaluar di dinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus nah ieu ge ieu di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda tapi tetep Allah subhanahu wa ta'ala nyieun halang wahara ieu Gusti Allah make nyieun halang sagala maksudnya sanajan teu halang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal aja izin tapi tetep bae ka izin jelema keur kanyerian mah pan jelema keur kanyerian ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mandek di kumahakeun ka sorga bae cek ahli sorga euy ka sorga mah urusan taranjang pan masa taranjang kajon taranjang los cenah aing mah panas ya di neraka tetep Allah nyieun batas wa bainahuma antara sorga jeung neraka antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji hijabun aya hahalang ya Allah Gusti Rasul aya eta halanganan huwa surul a'rab tembok wah asana nu ngabangunna urang suka bumi asane urang suka bumi ge kana neraka dek nembok di mana ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat surul a'raf
ngaranna a'raf eta teh ieu surga belah dia ieu neraka belah kenca antara surga jeung neraka aya hahala ngaranna tembok a'raf. Wow, kamari ieu mah tembok Berlin, kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara, kamari ieu mah tembok Jerman kuari geus diruntuh-runtuhkeun, tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok misahkeun antara ahli surga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di surga king bidadari kikieuan minuman, berbagai minuman, bubuahan segala rupa aya, permadani dan lain sebagainya, tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojai di neraka emang ngeunaheun. Atuh moal ngeunaheun. Komo di neraka kadeuleu mah anak urang mejana neuk nginum kopi, misalnya hobi jasa ka kopi. Di dunia na ieu ngeunah jasa ngopi kapal api, di itu aya kapal pecah ke bakalna. Barang neuleuh urang keur ngopi, itu mah anak aing. Harenegan. Aduh. Urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu bidadari kadeuleukeun di ditu popotongan urang harenegan. Tetep bae sajan kuku mage itu teh kan urut bercumbu jeung urang. Waduh. Popotongan aing mah ja pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak. Ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh. Prak aya di neraka harenegan urang. Ya Allah, bet sini bet. Tah, ari di neraka mah di neraka jalan keur ngojai, haju neuleuh ka surga. Atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nya teu nginum. Di neraka panas, calangap, dahaga. Neuleuh nya nu keur nginum. Oh, bangunna tiis jasa kan karasa tiis. Pokos urang lapar, aya jelema nu dahar seungit jasa, urang saabna ge ngeunah. Saabna doang aing geus ngeunaheun jasa. Kos jelema hayang jasa ngarokok, rokok eueuh tapi seungit aya. Sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok, rokok eueuh tapi aya seseungit doang cukup sakit ge. Nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungit ge eueuh kahau. Sia keur naonan aing hayang ngarokok eueuh rokok. Itu tak lain rokok, udah sarua bae lah bahaseup-haseup keneh. Teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya. Ya ku beuki da rokok eueuh pirunan, tetep bae kunyana disedot. Aduh. Nah, ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga ngaranna benteng A'raf. Benteng A'raf. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ternyata horenganan Arab teh lain kosong di dinya teh dieusian wala Arab ditetepkan do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka. Horeng di dinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah, manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum, manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema, bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar, kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahouna bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina. Jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka. Jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede sagede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka surga bae.
jelema nu ditimbang rata nah ieu ditenden ku Gusti Allah heula sementara di Araf yana bisa deuleu ka surga bisa deuleu ka neraka tapi ka surga lain ka neraka lain didinya Araf luhur waduh neuleu ka ditu waduh ahli surga keur balake ceraka neuleu ka dieu nya heuh kekerlekan di luhur kana Araf masya Allah karim tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu ditendeuna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh ieu jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib aya nu lapar ulah kiai lapar kiai datang ka magrib bahaya kiai geus saayana kiai bae sia baca diterangkeun geus menta ulah emang kos kitu sih mah pikiranan hayang geugeuran bae inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib elos emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh aya siang mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib anu jelas batinlah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji be ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka surga sakumaha tadi wa man kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalal nar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganan akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeunlah di dinya di A'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf ditenden di luhur a'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng nah ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal goreng nah ditendeunlah nyana di sulul a'raf benteng a'raf masyaallah geus paida nazuru ila ahli jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa iza nazaru ila ahli nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di Arab daripada ka neraka masalah lah di Arab ge ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada disate di neraka. Ieu mah pancen puguh di Arab geus kieu. Ya kasalahan nong torogan Pak. Kreditan diharamkeun terus bae. Bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus bae. Ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kaditu. Ngredit henteu. Paling neruskeun babaturan doang.
atuh sarua wae tah kos gitu tai. Ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main ieu. Jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah henteu nu penting malah duit. Kiai mah kieu ngocoprak bae antep kiai ieu. Ji atuh sabodoh, aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengekeun teu didengekeun dipake teu dipake atuh aing mah aing sia sia. Nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia dia tuh kajen teuy. Di akhirat jatuh surga malah nu kiai nu Allah. Sanu nyaho urang kos ieu ka surga. Jatuh lolos sia boga keyakinan mah. Yeay, paling aing lapor ka Gusti Allah. Gusti, tas eta teu satuju ka surga. Emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek gusipan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti adil emang kunaon gitu lah mesti kunaon aja Gusti mah uninga ieu mabok bae kan atuh mah uninga Gusti deuk dikasorgakeun ngan dikanarakakeun heula moal kebel ieu mah ngabok dinyana ngredit dinyana bunga bank dinyana deposito dinyana lah paling ge 1000 tahun kekerlek kan iya masih Udin aya di Araf mantep kan nyana tuh aya dek neuleuh kana raka los aya teh dek atuh ulah aya neuleuh bae ka sorga pan nyana menikmati henteu nganeuleuh doang neuleukeun ulin neuleukeun anu lulumpatan neuleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae. Kokosa kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan. Batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa. Menta atuh aing. Henteu meunang. Keur letikana sial jasa tah. Nyana bahas terus bae. Sakalina dibere, digegel teh pas letik. Kan letik kos itu jasa eta. Aduh terus tambah dibere keneh. Ieu mah panteu ieu mah. Neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe. Wah, sakumaha film India teh. Say. Naik kan nyana ka gunung. Atuh gunungna ge gunung indah, Pak. Ditangkep gurintil. Kadeuleuh kan ku di Arab sia jasa teh budak. Waduh. Romi. Panu lecet di sorga mah kajen kuku mah henteu lecet mah buronganan engke neangan obat merah tah muka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di sorga mah naek nya capek datang ke gunung tangkep brudap datang ke handap seri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel boyeunana karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab tah budak aduh Haji Pendi di Arab nyelekot neuleuh nu nginum neuleuh nu keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya aing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka neuleuh neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing udah teu kos kitu pan gaceng ongkopan pasti beres ya ada bandingan iya baca kaji banding dari dalam kain lah tapi kebal-kebal kan tebetah neuleuh nu seur nu ceurik anu macem-macem ieu deui pemandangan kos kieu jasa balik deui ka sorga ieu deui di luhur jana dibere nginum henteu dibere nanaon henteu di luhur eta mah ashabul a'raf
Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Tapi tendap mending di Araf daripada di ditu mah. Aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum. Ka ahli-ahli sorganya nanyaun, ka ahli nerakanya nanyaun, ku tetengger jeung ku ciri-ciri na komo nuauh di alam dunia nama. Waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing. Oh, ternyata beungeut na teh putih berarti ahli sorga. Wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep. Wasiwaduha beungeutna harari deunglil kapirin mayoritas Amerika, mayoritas Eropa, mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna. Tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu pisan lain lalagaan. Di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih. Di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam. Matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika. Undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam, tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam. Nu matak kuari rada ditahan ge. Pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam. Ternyata di negara nyana iloban asup Islam. Lawan Allah Gusti Maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam makan asup Islam. Anak pendeta sabarahan asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negarana sorangan. Ya Allah ya Rabbi, aya nu teu meunang ngadirikeun masjid, teu meunang ngadirikeun mushola, imahna dijadikeun masjid kunyana. Di Amerika di Bitung asup Katolik. Aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem. Tadeuy urang Bitung. Aduh ampun biasalah. Eta lah hidayah dokos kitu. Nah, nyahoeun ashabul araf mah ieu sorga ieu neraka ieu ahli sorga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang siwadul wujuh lil kafirin kafir mah heureureun kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka. Nyana di luhur Arab neule ka dieu neule ka ditu neule ka dieu neule ka ditu kumaha teh ketika jalan neule ahli sorga wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan unek-unek nu aya di hati salamun alaikum tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga atau ahli surga wahai dadah Arab dadah ngirah
nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka sorga encan asup jeung teu asup ka sorga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka sorga dijelaskeun ku Gusti Allah kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteuneun di luhul arab ketika neuleuh ahli sorga jangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka sorga wa hum yatmauna bari nyana hayang nu sabenerna maka sorga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari kehulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cak cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat itu tuh lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat Assalamualaikum gandeng cek malaikat gorbong aduh malaikat gegajagan nyana capeun deuk brol kan itu laka cek malaikat cenah asup ka sorga wa hum yatmaun padahal nyana harayang luar biasa ka sorga lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka sorga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka sorga ya jangan geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing malaikat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh janggeus aya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumi zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin asal neuleuh ka sorga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke arahnya mudah-mudahan selamat aman damai asal dulu ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah
bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan. Waduh bener itu bener ja itu mah presiden urang. Wih bener tuh ja itu mah presiden Amerika, itu mah Bill Clinton kan kadele kan. Bener lu keur ieu mah kaset teh nyananya. Iya itu Jos Bus tuh wih bener itu si Tongeng tuh weh bener kan itu si Ahud aya kan bener itu taekwondo nyarahuan nyana itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow itu bos urang kan. Bener itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan. Nya bener tuh si Cinglu. Wah bener si Cinglu jana tanya lu disebutkeun pokona mah nu jana wau ku jana digerokeun sageus digerokeun qalu ngomong nama alna'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong ma'agnaankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nuku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan. Horenganan ma'agna. Hei gubernur harta maneh jabatan maneh horeng mangpatem ma'agnaankum harasakeun ku sia aing teu meunang telat mayar ku sia digegejeg bae melalui lurah rasakeun ku sia rasakeun ma'agnaankum cukup kacukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul ti endog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna wa ma tastakbirun wa kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata ma'agnaankum paedana rasakeun ku sia ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyeleun anak haji geus teu kadenge suarana ge nya geus haji geus kapanasan panjana haji yo dengekeun ku sia ma'agnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nu kumaneh di alam harta nuku maneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nuku maneh disandang nu dipake kebanggaan jeung kasombongan ma'agnaankum teu mangpaatna karasa ku sia Edi nonggeng sia Edi sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur. Aduh ya ahli Arab pohara jasa ieu. Terus didalekeun ku nya didalekeun. Wah, nu keur ini paing teh mana ye? Nu keur ini paing ye. Hayo sia didalekeun ku nya didalekeun. Muncul. Malaikat. Ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh. Emang sa penipu nya nah. Di dunia mobil aing dibawa ku nyana teu balik deui. Mana tuh sangarana itu tuh tonggong aya nomor 9an kapten ke 11 doh
bawa kadi nek naon teu diomong kadi dibawa ku malaikat dijingjing ceulina pajar deuk di kasorgakeun orang dideketkeun kadinya pet sia epet teu aingnya saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia ku ari ka neraka kan main ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho ma agnaan kumana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta nu kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan di kitu-kitu nya ka surga manca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia na ge kitu nya na mah keur di dunia na ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh sia ge can ka surga main adi omongnya na diluhuri di handap kutuali sia ka surga dan encan sia ge didinya sakedeung deui jadi rame orang kan hari Arafah tuh jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nyana haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing haju nyana mere surat sampai di sini saja aing nyeri jasa hate mana ieu si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tah ka ditu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula maka dia bawa ke cingjing celinan wait ini abang si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten haju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sienyen imah dan lain sebagainya kuari mana lu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia ma'agnaankum mana mangpaatna aju ka Epen kawin jeung saha aya ka surga tante sarua ka neraka sarua kene wah teu beres si Epen jadi kos kitu eta di neraka rame horengan Masya Allah wa nada ikurani wa nada ashabul arab rijalan ngagero-gero ashabul arab ka jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing situ batur aing nyaho situ atasan aing nyaho situ bos aing Masya Allah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat nyana kan pejabat presiden urang tuh ya kan benar toh ada apa tenang aja yang penting kita golongan karya wah dianggol karya ya jadi Bapak Presiden yang kami hormati ulama ke kos gitu aing seneb lah panas nah bukan begitu Pak Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat waduh korupsi makin menjadi-jadi
Berapa periode sih Bapak jadi presiden? Kami cuma mendengar suara-suara Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa, tahta Bapak itu luar biasa, kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Naon saya tak nguik-nguik, pokoknya nama nguik-nguik bahasanya ngaranna. Ya kami mah di lembur, porweder gitu. Ya nggak sebodoh Bapak baik. Nggak ada pengawal. Bapak mah kemana-mana dikawal itu pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeg. Macet, ya panas, aju kempes di mana. Duit teu boga, Bapak teh jahokan. Harta aya di Bapak, jabatan aya di Bapak, tahta aya di Bapak, kerajaan aya di Bapak, wanita aya di Bapak. Begitu pula adat, yakni bilangan, organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di lengan Bapak. Wah jangan dukung ke Bapak. Ma agna ankum, mana nu nyukupkeun ka Bapak, nu medahkeun ka Bapak. Ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak. Teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak, di gudang-gudang ku Bapak. Teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun. Nuku Bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma'agna ankum, paedan rasakeun Pak. Nongeng harto. Masya Allah karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke kuasa bul Arab. Ma'agna ankum, mana harta maneh apa aya kamangpatan jante waktu mana dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula. Waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000 pan ai meuli sate mah 10 bungkus, ai sate 10 bungkus, ai mere 10 1000. Datang ka keseleun jasa anu milihanana. Hampir belaporan ka kula haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun eta beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan. Ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa eta ditu nama cinta wali. Nah iya mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu je emang geus isuk geus mana tuh pondok anu bener emang nasi ya bener ojol tanah nus cokot waing cokotan teu mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai henteu teu mah keur carita doang ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabel engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing mah engsel ngan lawang doang tapi ban mun eueuh lawangan kotok embe ararasuk berkat engsel aing nutup kan jadi mentak aing mah ti heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugi-sugi ngan engsel doang teu kira-kira budak masyaallah. Nah iya urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum
ketika neuleuh ka neraka Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaat jeung faedahna harta jam'ukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara kubaneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magna ku horeng teu aya kacukupanana aya teh aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong maagnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai maagnaankum manfaat masyaallah ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jauh teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba tala alaihim rabbuk informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ahlal a'rab jempling luar biasa hurang barang hudang kabeh hudang tara rungkul kamana khawatir rempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka sorga geus diampura barane kabeh ku abeh surak hore ka sorga Masya Allah Haji Pendi ka sorga teu pantes sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol. Bedol atuh pantat tadi nama ya Arab. Rak. Kumu langsung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu ka mana ieu. Barang udkhulul jannata. Gerara pada ka surga bawa nu ngaluncat sagala. Weh. Kuatnya dah. Ieu teh kadenge ieu pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya nus alaliber sorangan. Pakon ulah gancang-gancang cek. Ulah gancang degekeun heula pakon gopartu lakum kajeun cek eta geus. Pasti asal ka surga dihampura. Wah tuh breng bae geus ka surga. Wah berduyun-duyun kabeh. Cek ahli surga itu naon cai tah naon itu.
Aduh di papag kudu di sorga. Pen, karena ka dia emang. Oh, jak jana. Tadinya di mana? Di atas sana. Waduh, kabineangan paingan eueuh. Asal geus teu kabagian tempat ya. Aduh, Masya Allah karim, pohara jasa ieu. Lain lalagaan ieu, Masya Allah. Mantak ceku lagi kajeun di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama dikasorgakeun. Teu jauh harapan beureun mah ti heula ka sorga teh. Masya Allah karim pohara jasa ieu. Tinggal penghinaan ahli Arab ke ahli neraka masih keneng ke ahaulail ladzina aqsamtum wallahu alam.